Dai, nek mau nyerang teh. Mana ini mas damai? Lah, nah damai. Baik, si babaturan. Enggak santung damai, can tarima orang. Harus keluar juga nih mana? Bahaya mungkin tinggal. Hanya keluar lah. Ya ya. Aduh, oi. Baru udah ngangos daramai, oi, jeung masa sedonya. Ai urang kuring usaha. Bukan anak buah deui. Baik, oi, buka. Itu si Alun ini sapi deh. Sapi deh. Si Don ini si Pari. Can damai kumaha tuh sahir. Nah, enggak punya ide. Kita orang damaikan lah. Orang Tuh, udah kudu kumaha, kudu damai kita jeung Don euy. Anti dia mah naon? Ayo, urang eta ngadu ayam sanu. Pani jeung urang. Oi, nangan. Urang jeung urang. Aduh. Sapi dia. Urang kadia nek damai euy. Maaf tuh orang oh. Salah kan urang ulwan tuh. Salah kan urang ya. Si Doni ka mana euy? Dari mana? Geus damai can. Udah. Oke, we lamun papang si Doni mana? Damai ya. Oh, siap. Keraraon. Nah, ya. Siapa menang wae? Urang saya tahu menang wae. Siapa menang wae? Urang ilwan tuh. Oh. Wah, tah ayamna modal. Geuleuh juga. Ingat di teh kunti. Kunti! Kenapa tersian? Kunti! Mas Ari pingsan, tadi kuntinya analin bener. Apa? Soalnya si Ari pingsan, jadi waktu neneangan soalnya geus burit. Bukan ada sian juring dia, si dudak. tapi nasian. Kumaha tapi si Ari punya aku. Ya kali tinggal aku udah pingsannya, ada sian juring. Karena ada mah masih di hal juring beren. Kayaknya juga ada semua jurignya. Engke cici ngono sian kene, deg-degan. Si wayak kan Tuh, pahayu we. Loh, ini di mana nya? Orang bingung ini di mana kan?